Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Olivia Pebri Putri, abdi ti kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Di dieu abdi bade ngejelaskeun tentang resensi buku anu ku abdi dibaca nyaeta buku Galuring Gending. Temana nyaritakeun ngeunaan kahirupan wanoja di dunia seni. Tokohna Panji, Sarah, Cek Cacih, Kang Parman, Mimi, Apa, jeung Umsar. Galurna pangarang ngangge galur maju. Sudut pandang pangarang ngahajang ngagunakeun atau mawa carita kana sudut pandang pelaku katilu. Ami anu maca carita ieu bisa ngabayangkeun kumaha setiap kajadian anu dipaparkeun. Amanatna novel Galuring Gending oge bisa mangpaat pikeun media atikan. Daapan dina enes-enes namah pangarang ngajak kana kebeneran. Atuh pikeun pangarang mah mejeuna jeung ajaran agama Islam. Semangatna, kreativitasna, mejeuna di ajeunnan. Sabab karah kumaha oge novel ieu anu judulna Galuring Gending teh ngabeungharan hasanah sastra Sunda. Sanajan salila ieu mah eksistensina jarang pisan diadu renyomkeun. Panji teh jalma anu asalna ti lembur, nyuprih ilmu di kota Bandung. Ti barang lahir Panji geus cicing jeung indung terena. Bapana Panji teh saurna saurang pangsiunan tentara anu satuluyna jeunah. Jadi ku salila dua entragan kulawarga. Panji mangrupa kulawarga gede anu asalna ti sababaraha bibit lanceukna nyaeta Cek Asih, Kang Parman, Cek Idah, jeung Kang Obing, putra ti Mimi, sarta Kang Girang, jeung Ce Nunung putra ti Lian. Sedeng Panji budak bungsu anu indungna matuh dipeuntas. Sarah wanoja kota turunan anak menak ti leuletik geus diajar ngibing nepikeun ka asup kana sanggar sagala. Nyatina ieu dunya Sarah menangkeun kasenangan dunia. Hiji poe kasenangan dunia ieu teh kudu ditebus ku harga anu pangmahalna. Pikeun hiji wanoja Umsar guru sanggarna geus ngarusak harga dirina. Ti dieu Sarah mimiti wanah kana dunia lalaki jeung materi satuluyna. Sarah rerejengan jeung salah saurang pajabat ti hiji instansi penting di negeri ieu. Kahirupan Sarah sarua cukup jeung sarua genah. Nepi ka hiji waktu aya anu ngendang-ngendang kana kabagjaan anu dirasakeun ku Sarah. Hiji peuting Sarah dipareungkeun panggih jeung Panji dina kaayaan mabok. Satuluyna Sarah dibawa ka kontrakan Panji. Nya di dieu duanana mimiti rakep. Panji hiji aktivis pro reformasi anu panujukan kana pamarentahan Orde Baru. Nya pamadeganana ieu anu nganterkeun manehna kana pangberokan ditahan Panji. Nepikeun ka kahayangna pikeun ngawin Sarah. Tapi Sarah tacan bisa mere respon kana ieu pangajak. Sabab saenggeus Panji kaluar ti tahanan, manehna kudu nungguan Sarah di rumah sakit. Tapi angger Panji tacan menang jawaban, nepikeun ka akhirna
Panji ngaleungit tanpa raratan. Samulangna nungguan sarah di rumah sakit. Hatur nuhun kana parhatosanana. Mung sakitu resensi ti abdi. Kurang lebihna mohon kangge dipahami sabab abdi ge masih kena tahap pembelajaran. Hatur nuhun sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.